Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salam mudah-mudahan sing enggal-enggal menang warisan. Nah, sadiri geus amin teh heula. Matak ari can anggeus ngadoa ngajedog. Can anggeus geus amin. Hayang menang warisan, Bung. Racun kolot sorangan. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi kudu ngadat wae orang dia tuh bisa dileleh ya. Wala haula wala quwata illa billah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Al-ayat sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Al hadis. Wa qala al musannif fi kitab ta'limil muta'allim, fasadun kabirun alimun mutahadikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun. Wa qala Syekh Nawawi fi kitab Tafsiril Munir fi juz'il awal, wa izzati la ufarriku ibna adamihi hatta ma damat ruhuhu fi jasadihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amin. Sholatan tulqi biha rubba fi qulubil kafirin wa fi qulubil munafikin wa fi qulubil hasidin wa fi qulubil dhalimin. Turutan kusadayana. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adim. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratil kiram wal muhtaram anu pesing kuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun. Para alim ulama, para kiai, para ajengan sadayana, wabil khusus guru ece, guru barudak, guru urang sadaya nu sami hadir di tempat, pangersa Kang Ajengan, Bapak Kadus nu katelahna di dieu mah. Pangersa Kang Ustad Agus, pangersa Kang Ustad Iwan ti Palihwetan, sareng sadayana nu pisim kuring teu tiasa ditataan hiji-hijina. Mudah-mudahan marantena anu osok ngaibakan mayit, marantena anu sok mengkafani mayit, marantena anu sok maringpin tahlil, ku Allah senantiasa dipanjang yuswa tur disehatkeun, barokah ilmu tur barokah rezekina. Amin ya Allah ya Rabbal. Maotna mending ece heula mending ajengan heula. Tingali ajengan derek model kumaha mending ajengan heula kalau Bapak. Lamun ajengan anu maot ece narek ngamandian ajengan.
nah teu sieun ku jurig, nah teu sieun ku pocong wadul. Geningan nepi ka kiwari nu ngamandian eta-eta keneh, nu mengkafani eta-eta keneh. Naon sababna? Sabab sieun ku mayit. Lamun ece ajengan maot heula cilaka, ajengan kudu mandi sorangan, kudu make kain kapan sorangan, meureun ajengan gugulitikan can nalian sorangan, asup ka liang kubur sorangan. Sabab orang dieu kalau loba anana sieun ku jurig, sieun ku jelema anu geus pa, sieun ku jelema anu geus ma, sieun ku jelema anu geus mod. Bener henteu? Akur henteu? Matak mending ece heula we ti heula nu maot mah, sabab ajengan mah siapeun jeung teu sieun. Erek ece heula nu maot. Astagfirullah, geus dijelaskeun oge anger teh. Aing mah lieur ngajarkeun orang di mah ieu teh geus diajarkeun secara baik-baik sakali deui. Lamun ajengan anu maot hese nu mingpin salat, ece bisa mingpin salat mayit henteu. Nah atuh ece heula. Kekembung deui. Karunya ece barudak hayang warisan ti ece, terus ngadaguan ece teh didaguan mautna. Tuh ka karunya ka budak orang dieu. Nu penting sakali deui dina heureuy jeung guyona, sakali deui ieu nasehat disimkuring khusus ka diri pribadi, umum ka urang sami-sami sadaya nu ngupingkeun kana ieu. Pengeras suara simkuring titip, lamun teu bisa ngamalkeun anu lain-lain minimal hiji ku ece diamalkeun tiap bada salat. Ya Allah, mugia guru-guru urang sarerea anu senantiasa ngawuruk urang dina rutinan, anu senantiasa ngawuruk barudak urang dina setiap bada maghrib, ku Allah senantiasa dipanjang yuswakeun, amin ya Allah ya robbal. Aparatur pemerintahanana, Bapak RT na sabarici RT di dieu teh datang teu dua-duanana, datang teu duanana, doakeun eta Pak RT gajina sing naik. Sabab Pak RT Pak RW teh capek gawe tapi gajina teu pati gede. Lamun aspal teu nepi ka imahna sok dipoyok pajarkeun teh aspalna didaharan ku RT jeung RW. Padahal mah da eueuh RT RW nu ngadaharan aspal. Da jiga nama ngadaharan aspal mah ece tamarakan. Ditingali huntu RW mangsim kuring dan teu hideung deui. Da sabab nu ngadaharan aspal mah hideung. Ditingali huntu RT teh hideungan ompong hungkul, paling eta mah ngegegelan dreumna. Mudah-mudahan RT na RW na kadesna sumping teu, kadesna sumping teu, pernah sumping ka dieu henteu. Nah dipilih kumaneh atuh. Pernah teu aya kades orang Ciluncat, pernah aya teu kades orang Ciluncat, pernah aya nu nyalonkeun ti Ciluncat teu meunang teu, da teu didukung ku maneh, mikir atuh. Jadi lamun ieu acara hayang didatangan ku kades, maka kadesna kudu orang dieu, lain ungeuk-ungeukkan dengekeun. Doakeun mudah-mudahan RT na RW na kades jeung kadusna, camat jeung bupatina anu jadi wakil pemerintahan ku Allah dipaparin kakiatan kanggo mengemban ieu amanah dina aya kaayaan jujur, amin. Lamun aya raskin ditepikeun ka urang, amin. Oh, orang miskin unggul mah amin gimana. Nu beunghar mah da embung raskin ece hayang raskin embung. Oh, berarti orang miskin. Da raskin teh berasnya orang. Lamun ece teu jadi jelema beunghar wajar, sabab ece ka RT jeung ka RW amak-amakan kusabab teu kebagian raskin. Hirup hayang beunghar tapi daharna beras raskin, mikir atuh ceuk. Aya hayam-hayang menang dina pakalangan, ya dengekeun itu Kang adu hayam. Da abi mah serba salah dionang ka dieu teh. Hiji atau bisa silaturahim, dua bingung. Urang lamun ngomong ieu pajarkeun nyindiran padahal heueuh. Serba salah sabab apal hade jeung gorengna da dipikir-pikir teh ceramah di dulur jeung lain di dulur nu ngondang masarua di meja angere Ciherang jeung nu kieu opieun. Ngan bedana teh di dulur mah amplopna dibikeun saminggu ka hareup. Aing mah beak dipake ngabesinan barudak oge. Di mana beta jadi poho deui loba heureuy maneh mah. Gitu
teu heureuy disarare orang dieu mah. Sakali deui mudah-mudahan RT-na, RW-na, kades jeung kadusna bisa mengemban amanah ieu dina kaayaan jujur. Amin ya Allah ya Robbal. Bapak Ibu miwah sohibul hajat anu kusingkuring dipika hormat sareng ku Allah dimuliakeun. Dina samemehna simkuring ngalajengkeun kana ieu pangaosan, simkuring rek ngajak ka ece, ka bapak, ka ibu, para pemudana. Aya pemuda henteu? Aya mana teh aya teu? Aya pang tukangna mun dangdut maneh mah panghareupna. Asa kitu ge lumayan aya di tukang ge berarti aya teu nanaon lah. Ngajak kasadayana rek ngajak naon, rek ngajak muja. Siap muja ceuk? Rek ngajak muji, rek ngajak syukur teh kudu wungkul ka Allah. Kade ulah muja ka sagara, ulah muji ka leuwih, ulah munjung ka gunung, ulah syukur ka saha wae tapi kudu wungkul ka Gusti Allah sakumaha nu ku urang diikrarkeun dina salat urang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wungkul ka Allah urang nyembah. Ingat kalimatna, lain urang nyembah ka Allah tapi wungkul ka Allah urang nyembah. Berarti lamun make kalimat wungkul urang moal nyembah salianti ka Gusti, wungkul ke Allah urang menta pitulung. Berarti lamun make wungkul berarti urang moal menta pitulung iwalti ka Gusti. Lamun urang boga ka nyeri moal beja ka tetangga, lamun urang boga ka kesel moal bebeja ka tetangga, tapi urang bakal bebeja ka Gusti, kudu wungkul ka Gusti Allah. Wabil khusus dina ieu kesempatan mah simkuring teken pelebah muja jeung muji nama percaya da orang dia ahli salat meureun. Da sabab dina tiung nama ieu teh kacariri ditariung kabeh, aya nu tiung hejo toska, aya nu tiung hideung, nu tiung oren, nu tiung beureum ati, tiung koneng, tiung kopi. Aya ulah ditiung kopi ece bala dia jeung aya ditiung kopi segala. Oh lah urang hayang ditiung kopi. Simkuring mah dina ieu mah dina pembukaan anu pertama rek ngajak ke orang dia teh dina palebah syukur we heula urang teh. Da cek tadi ge abdi teh dinten teh ge apal hade jeung gorengna orang dia sabab loba nu nganepikeun lamun teu wae ben anu ngomongna teh biwati, lamun teu biwati biwiwin. Teu biwiwin si adede, teu adede anandar. Jadi apal di dia teh saha nu dasterna can lunas, saha nu 1000 sapoe apal kabeh ge, saha nu nganjuk ka Bang ieu. Apalah saha nu hayamna eleh wae aya apa. Bios tadi simkuring tong. Bios moal morosot. Mun morosot bios halus mane mah morosot oge hayang we ningali nu ajengan boga salaki ge. Meh rada tegas ari nangtung teh. Si pajarkeun buntet ari nangtung mah minta ciri dadahna. Meh kacirieun dia batik teh anyar rek dipake isukan ka kuningan. Biraku ajengan nganjuk, buat nu hajat oge saminggu samemeh ceramah geus dipikeun duitna. Da geunah jadi ajengan mah dua, moal dianjuk jeung moal ngangsulan. Can pernah simkuring ceramah, mikeun amplop ngangsulan ajengan. Otak mending jadi ajengan daripada tukang kredit. Jadi ajengan mah can pernah ngangsulan. Dibere sabaraha oge ditarima. Di poho deui maneh mah tenang. Jadi simkuring mah rek negaskeun dina palebah syukur we ece. Urang teh ulah loba ting ngeluh, ulah nepi ka halo dosa tahun nepi ka basa gara-gara hujan sapoe kanikmatan ti Allah nu sakitu loba gara-gara masalah nu hiji nepi ka pohon, nepi ka aral subahan, nepi ka ngeluh, nepi ka gudu-gudu jeung segala rupa. Padahal loba keneh nikmat anu kudu disyukuraneun tibatan ieu hiji musibah anu karandapan ku urang. Leres henteu? Boga budak bangor lobana ngeluh atau syukur? Syukur we recekeun bae hirup keneh boga urang mah budak bangor oge, batur mah boga budak soleh oge geus maraos. Sugan we ieu budak bangor teh disyukuran ku urang mah awal akhir tobat jadi budak bageur. Dalam sebrek disyukuran mah dina awak oge geus loba syukuraneun, teu gaduh rambut sewang-sewangan. Eta rambut teh geus kudu disyukuran lain dicukuran maneh mah disyukuran. Eta rambut ku Allah lamun sok dicabut, ece nikmat rambut ere kumaha. Syukuraneun we daripada urang mikiran anu lain-lainna Gusti ieu dina rambut syukuraneun. Lamun syukuraneun eueuh dina diri urang sok aya dina diri batur, eta jiwa nu sok syukuran mah.
Naon sababna sok rambut ku ece gara-gara ku Allah dipaparin rambut aya pabrik sampo, aya pabrik sabaraha ribu jelema anu damel di pabrik sampo gara-gara urang ngagaduhan rambut geus we kadinya. Gara-gara rambut aya tukang cukur di kapling mah aya Pak Ior ece. Geus kakelah. Coba lamun eueuh rambut Pak Ior arek gawe naon? Macul teu bisa. Bener henteu? Lain seuri mikir maneh teh. Ieu nyaan. Urang mah loba teh ngeluh, boga hiji masalah dipikirkeun bahwa ieu teh ngelehkeun sarebu kanikmatan di Gusti Allah. Jadi dimulai sahayeuna lamun dibere masalah, dibere musibah, dibere cocoba, dibere ujian ku Gusti Allah, ulah mundur sang hareupan. Ulah di pikiran jalani, urang mah loba perkara nu kudu dijalani di pikiran, loba nu kudu di pikiran kalaka dijalani ngaco hirup teh. Boga hutang di pikiran, gelo atuh ceuk, boga hutang mah bayar. Ari eueuh jang mayarna nyumput atuh. Sakali deui sim kuring rek ngajak ke orang dieu ulah loba teu ngeluh rek naon wae nu terjadi ge mending kene syukur bade moal. Kumaha cara ngalaksanakeun syukur jang Ustad? Sederhana we lah moal diajarkeun nu luhur jeung kala kumahana minimal ngecapkeun alhamdulillah we sagala sesuatu. Ditajong geus alhamdulillah geus lain innalillah sabab jelema nu syukur mah kalimat nu lain geus moal berfungsi kecuali alhamdulillah. Ditajong alhamdulillah Gusti ditajong teu katabrah. Kitu aja jika heureuy ieu teh tapi bener saya yogiana. Naon sababna? Sabab syukur teh kunci sukses, sabab syukur teh kunci beunghar. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ece ditajong jepret ditajong anjing goblok tinggal suatu saat ece bakal ditajong nu leuwih parah. Naon sababna? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Di mana-mana ku kami ditibakeun hiji perkara tuluy manehna ngeluh tuluy manehna ku kulutus inna adzabi lasyadid cek Allah tingalikeun kami boga perkara nu leuwih gede tibatan ieu. Lamun ece dicandung ku kulutus siap-siap ece ditinggalkeun oge ku budak. Matak mun ece dicandung teh alhamdulillah. Aduh senang. Kalau kayak dicontohkan karena ditajong mah ungguk-unggukan, aya dicontohkan karena nyandung mah aduh. Ece kieu we lamun salaki hayang nyandung cek salaki teh. Mama kumaha lamun papa rek nyandung bios mama mah rela di madu asal papa we diracun kitu we sederhana. Jadi impas gitu mas setuju teu Ece? Mane mah dibela setuju mane siap teh syukuran. Siap. Kade ieu nya orang dieu mudahan mulai saat ieu kalayan wasilah ieu pangaosan ajan ngajina bari heureuy supaya teu tunduh gubrag weh nyaan nya loba keneh nikmat Allah nu dipaparin ka urang teh tibatan musibah anu keur karandapan ku urang-urang boga salaki teu usahakeun keun bae salila uyah karasa keneh pangset salila gula karasa keneh amis mah syukuran ece lamun uyah geus karas cicing lain emprak dangekeun wa teu dipangusahakeun ku salaki amek-amekan ari uyah karasa keneh pangset teu disyukuran coba ari gula karasa kene amis teu disyukuran salila uyah karasa kene pangset gula karasa kene amis panon poe masih kene muncul ti timur turun ti barat berarti urang masih kene kudu loba syukur ka Gusti bade moal insya Allah hiji tah sholawat mi wasalamna mugia dilumungsurkeun ka pangindah urang sadayana anu pangyongcolangna salam marca pada anu mana sakali deui baginda urang teh di antara 313 rasul sakali di antara 313 rasul hiji-hijina rasul nu baris ngajangjikeun bakal mere syafaat ka umatna Kangjeng Nabi Adam, Kangjeng Nabi Idris nepi ka Kangjeng Nabi Isa moal tiasa nyapaatan ka umatna naon sababna doana geus ditamplokeun. Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam pernah mengalami satu masa yang sulit ketika Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus dakwah dina lirana hampir 800 tahun ece anu asup Islam nangan saukur 80 keluarga. Coba bayangkeun dakwahna 800 tahun anu asup Islamna anu ngaguguna anu berjamaahna anu jumatanana ngan saukur 80. Kumaha cek Kangjeng Nabi Nuh Gusti kami geus nepi kana kasabaran terakhir kami turunkeun banjir Gusti dikerem kabehna doa setiap Kangjeng Rasul setiap nabi dibere doa anu mustajab hiji kabeh
Kangjeng Nabi Isa dipaparin, Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dipaparin, sadayana dipaparin kecuali Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawaran. Begitu Kangjeng Nabi Muhammad dibaledogan ku tai onta, dibaledogan ayeuna ku kafir Quraisy ku batu getihan. Lama ku tai onta datang sumping malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, lamun seuk anjeun ayeuna ngadoa itu gunung Uhud ku kami bakal dipindahkeun ditimpahkeun ieu alam dunia dijungkir balikeun, jangan bunuh kabeh kafir Quraisy. Saur Kangjeng Rasul moal doa ieu ku kami bakal disimpen jang nyapaatan ece, jang nyapaatan anu tukang ngadu hayam, jang nyapaatan anu tukang nyirip, jang nyapaatan anu tukang nguseup, jang nyapaatan model sim kuring anu ngomong sok mana wae model kieu ceuk. Ari urang inget ka Kangjeng Rasul tara mikir ceuk, Kangjeng Rasul ingetan ka orang Ciluncat, aya orang Ciluncat iraha ingetan ka Kangjeng Rasul. Oh ka era pisan hirup teh. Kalakah hantem we gedung tua ceuk mah. Ai dangdut akademik nepi ka Katalar, saha juara dangdut akademik ka hiji ceuk. Saha juara dangdut akademik ka hiji lain tarungkul Jawa. Mane masuk api-api teu apal sia, geus dicarekan teh. Tuh tingali ngaku, saha juara dangdut akademik ka 2. Oh, mane mah lagu apa? Nepi ka Katalar ayeuna si Isani jeung Rampir teh geus apal keur gawat-gawatna eta teh ece. Keur parasea jeung si Ritika ayeuna teh eta teh. Da urang ngarasa pagarakeun pamajikan. Asal nama abdi teh nyare ka pamajikan teh ece, mama nanaon nonton kieu ka hiji ece. Poe kadua cing atuh mah pindahkeun. Teu dipindahkeun keneh. Poe katilu bedegong. Poe kaopat film naon ieu teh mah? Poe kalimahar geuning rame. Kagenep pindahkeun mah si Isani geus deur. Tah eta ece mata kirup mah kumaha panon, mun panon loba nu ningali kitu resep ajengan oge. Seksi ge keun bae. Istighfar eta loh. Kade ya. Sakali deui yeuh. Sholawat jeung salam teh kudu ka Kangjeng Rasul, naon sababna? Sabab Kangjeng Rasul mah emuteun ka orang dieu. Tah sholawat jeung salam teh jadi buktos urang teh emut ka Kangjeng Nabi, emut ka Kangjeng Rasul. Kemana beres orang dia mah teh kompak ngajanjeng dulur oge hese sauyunan teh ningan mata loba nu parasea jeung dulur teh kitu meureun nya. Jeung Kangjeng tuh geus parasea deui pagigir-gigir geus teu kompak maneh teh. Keun bae ciharang ge inum ah. Lamun pantat teu diinum bahankeun. Sabab geus dibere. Kumaha atuh dina palebah maca sholawat jeung salam? Singkat cerita nama ece lamun ece boga waktu senggang maca sholawat. Masak senggang teu, masak ku lambai eta nepi ku panangan. Lambai dipake masak teu, bohongnya dipake ngasaan. Cuma ngabohong wae ngan ngasaan mah kali-kali berarti salila samemeh ngasaan jeung saenggeus ngasaan nganggur. Pake sholawat ece kitu. Dan teh henteu kudu dihususkeun waktu. Kosongkeun 2 jam maca sholawat teu kudu. Pek pigawe perkara nu ku ece dipikaresep barengan ku sholawat. Pek pigawe perkara nu ku ece hayang dipigawe syarat barengan ku sholawat. Erek ka sawah mangga barengan jeung sholawat. Erek ka kebon mangga barengan jeung sholawat. Rek adu hayam barengan ku sholawat teh era mah sia teh. Era atuh maca sholawat mah. Nah make jeung era ngadu hayam maca sholawat. Nya euy ngadu hayam masalah ceuk manehna teh ceuk manehna ieu. Ai sholawat mah bener. Nah aya pasalah mah dilakonan maneh teh sia teh. Snuli. Da apal atuh da euy apal kartuna keun bae jadi hate ge. Nang kayak sakedeung di lebaran soalna. Ge hampura. Sakali deui ieu sholawat teh kudu bisa mengiringi setiap kegiatan urang. Eceuk bari tandur eceuk, bari mundur nonggeng eceuk sholawatan we Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma eceuk lieur aing sholawatan jeung maneh mah ngobrol wae. Urang mah da bari tandur teh bari ngomongkeun batur, aing ngomongkeun batur ka siwur ari sholawatan teu naha eceuk. Robah ya. Hayu orang sami-sami maca sholawat teh singkat cerita nama teu kudu ngahususkeun waktu barengan we nu ku ece hayang dipigawe jadi eueuh alasan sipu. Ece nya
bari nganjuk daster, bari nawar daster, bari nganjuk tupperware ece naon we lah pokona mah bari nungguan urang teh panggilan rek pencairan ti bank pan lila ece teh hampir sajamna urang teh nya sok diheureukeun ku pihak bank teh daripada ngalamun ngarasula maca sholawat we kitu kahartos teu bade moal moal mana mah nyebut insyaallah mah kesumpingnya ka bumi mohon insyaallah sok duguan euceun nepi ka kiamat moal datang jalma kitu mah nyebut jadi urang mah insyaallah teh jadi moal artina teh sok sumping ka bumi atuh sumping mohon insyaallah teh moal teh kudu nyuguhan teu kudu nyiapkeun dangan da bab di urang mah insyaallah teh rubah artina teh jadi moal padahal ti Kangjeng Rasul mah artina insyaallah teh bade gitu. Siap maca sholawat henteu? Tah ieu barudak dibawa supaya naon? Supaya maca sholawat meni repot-repot yang Ustaz padahal mah di dieu gaya terbangan nu langkung sae percanten sim kuring ge. Ngan sim kuring teh ieu barudak hayang ngilu atuh mang cenah kali-kali ari deukeut mah hayu tapi da moal dibayar ku kuring. Keun bae cenah mang teu dibayar oge da kene mayar mah boga hajat kitu cenah apaleun budak ge. Kitu mah syukur cik abdi teh. Kitu Pak RW. Ieu mah ngana pikeun jeung barudak. Da barudak make motor sorangan tapi boga motor hiji dengkan gede teh motor tilu motor Mang Usep geus nagih tadi bensina atuh ka Pak RW lain ka abdi gitu dan Pak RW nu boga hajat ada geus dibere dahar teh Pak RW ha da dahar teh Mang Usep motor mah cicing teu dahar Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallam ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi
pinter ngalagang nama orang dia jadi tercacakan ngan pedah cadel hungkul sholatullah cing atuh cing era menikah cadel kene matak dieureunkeun musik teh ieu anu salah ieu teh di jamaah teh aja sholatullah salamullah cek taphim cek ajengan mah eta teh sholatullah salamullah ieu mah sholatullah jika cadel garek nginjem duit euy mah tah kitu euy maca shalawat teh dilagukeun teh supaya resep teh hungkul rek resep nu dilagukeun da teu bisa teu nanaon ya Allahumma sholli ala sayidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu terserah euy ai palaba dilagukeun mah eta mah kumaha kares hiji euy kudu loba syukuran dina muja jeung muji teh dua dina shalawat jeung salam teh euy kudu nyempetkeun kana kahirupan urang dina kegiatan urang kudu seueur maca shalawat dua nu kudu diamalkeun dina ieu kesempatan simkuring kalayan wasilah pangulem di Sohibul Hajat anu jadi sepuh simkuring amang simkuring panginten tiasa sumping kesekian kalina terakhir ceramah di Cilunca teh bahasa nuju di Taiman sabarat bulan kapan ka euy Rayagu ya teh nage aya kene berarti sabaraha bulan ka ayeuna teh Muharram Syafar Mulud Sini Mulut, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Rewah, sabaraha bulan? Geus? Geus? Pahili ngitung oge kumaha teh? Geus 8, geus 10, Rajab, Rewah, Puasa, Sawal, Hapit, Rayagung geus 8 berarti. Aku mau eueuh we lah sabar-sabar kita tinggi lumayan atuh cicing. Ngan baheula mah basa ka ditu mah simkuring can gaduh putra eueuh bewara ayeuna mah geus gaduh geus 7 bulan baheula mah keur ke-8 bulan budakna kasep teh jiga bapakna bodas bule cek abdi oge ditegaskeun budak abdi bodas sabab lahirna jam 12 beurang tepat pas adzan duhur jadi nu lahir ieu gareuneu kieu pasti tipeuting kabeh ya mun si adede teh jiga nama jam 8 beurang si adede sabab barodas anu karieu mah magrib lahir teh mun Pak RW mah tengah peuting nama jam 12 peuting kecuk keur poek mongkleng obor pareum lahir jadi Pak RW gitu Mang Dodi mah keur gerhana eta mah poek pisan geus bisi dipegat balik tengah hinaan batur da eueuh nu mancing atuh tah budak abdi mah kasep dedeganana bodas mudah-mudahan eueuh 5 tahun ka hareup mah lamun mulem di simkuring budak simkuring heula engke mah 10 menit eueuh ka kara simkuring kitu nya ngaranna bisi nu teu pada teu apal budak ajengan jadi abdi teh katalah nama ngaran aslina mah lain ayi da lain ngaran ayi mah panggilan ari ngaran nama Komar indungna teh Imas Siti Sarah kitu nya jadi Siti Sarah teh istrina Kangjeng Nabi Ibrahim anu rela di madu da teu jauh beda jeung Sri Simkuring ka abi ge ngahansolkeun. Ngan tadi syarat teh kudu diracun abi eueuh aran. Teu siap ari kudu diracun. Ari ngadimadunakeun bae. Abi teh kitu, mamah sae nami teh Imah Siti Sarah da Siti Sarah mah istrina Kangjeng Nabi Ibrahim ngawidian ka Kangjeng Nabi Ibrahim ge kanggo ngamadu. Gitu gaduh istri ge gadua. Nyamangat cenah tadi asal diracun. Teu hayang aing diracun. Mah aya teh. Putra nama bapana Komar indungna Imas geus pasti ketebak ngaran budakna teh Marimas eueuh. Ye laka seuri maneh mah di bejaan teh. Da di orang Sunda mah cek abdi ge dina mending agak-agak eueuh seurian. Meni puas. Da geus ketebak atuh di Sunda mah. Ieu teh jadi ngaran budakna teh Marimas eueuh. Itu amisnya genah legit. Da di Sunda mah pan kitu aci dicolok aya toge jeung tahu aya Komar jeung Imas Marimas budakna teh geus teu katebak eta mah semua mah jauh beda lah lain eueuh heureuy eueuh bisi nya anak budak abi Marimas awas ya kada jadi doa eta budak heureuy eta mah eueuh ngaran asli budak nama Muhammad Dai Subhan Nadir lain dede ngaran budakna teh lain Muhammad Dai Subhan Nadir ada sae namina teh eueuh tukangna menang bapakna Subhan Nadir tengah awal jeung tengahna menang indungna
Jadi indungna terinspirasi ningali bapana mubalik, bapana pendai, diaranan budakna cep dai panggilanna teh. Jadi kumaha bapana pendai diaranan budakna cep dai. Matak bapana boga parahu hantem aranan ku ece si Bargas kadina. Halus teh. Nama kejaran si Bargas, bapana gaduh parahu, sae teh. Tawarek ece nu mere ngaran, der ece teh penjaga apoteker boga budak awewe ngaranan Parame ku ece teh sae teh. Boga budak lalaki aranan Prokol. Pan sarua jeung-ajengan abi ge pendai ngaran budakna cek dai. Heuh ceuk kitu we lah sarua. Nya mun boga heleran aranan si Huut kitu beda teh. Mah ece we lah masing-masing keluarga. Gitu ece nya berita gembira nama. Jadi simkuring teh ka dieu teh geus otak ngagak-gag. Istighfar ece atuh handap pun tatangkalan. Untung tuh pakai baju bodas oke. Budak eta nepi ka hudang ningali. Berita gembira nama eta we lah. Hiji deui berita gembira teh ece abdi teh keur lanjut kuliah S3. Alhamdulillah teu sangka ece orang Ciluncat lahir di Ciluncat S3. Tong lobating S ece lah tiris. Geus cukup ka S3 daeuh deui S4 sakola terakhir berarti S3. Boga gelarna teh doktor. Matak lamun 3 tahun kaharep simkuring diulang deui dipercanten ka dieu manggil teh urang sami-sami kupingkeun tausiah ti pangarsana doktor. Lain dokter, ai dokter mah ubar jadi huntu dokter. Doktor di S3 mah ai dokter mah S1 bidang kesehatan. Doktor Komarudin. Orang Ciluncat bejakeun jadi doktor. Menangna ti mana boga duit lain menang beasiswa maka simkuring rek ngabejaan ka orang Ciluncat anu rek kuliah nyokot jurusan PAI nyokot jurusan PGMI ayeuna mah aya program beasiswa ku simkuring diwartosan nya alhamdulillah sareng Kang Ustad Iwan ngalajengkeun beasiswa S2 melalui program beasiswa anu simkuring ayeuna digalang di mana tuh alhamdulillah jadi orang Ciluncat anu rek kuliah yang menang beasiswa mudah-mudahan namun program tahun hareupna aya keneh ke dibantuan ku simkuring lumayan 50% ece. Hayang S3 teh biayana teh 80 juta, dipotong 40 juta kan lumayan nya ce daripada nganjuk ka Bank IES nya ce nya. Can bunga jeung segala rupa ibi nya segala lunasan kesisirian ibi. Gitu. Da teuing atuh iwati di Ciluncat aya Bank IES abi nanyakeun ka mana-mana eueuh Bank IES ece. Iwati di Ciluncat aya ngaran Bank IES teh ti mana? Berita duka nama bisi aya orang dia nu can pada uninga pun biang teh tos ngantunkeun dina tanggal 18 Maret. Jadi simkuring teh meureun ayeuna mah yatim piatu nya Teh Sari, Teh Mimin, Teh Nena, Teh Nap, Cak Hendar jeung abdi teh geus teu boga indung bapa euceu bereaneun. Lain seuri. Harari yatim piatu mah bereaneun. Jadi singkat cerita nama simkuring atas nami keluarga besar Bobilih kapungkur nuju di Ciluncat sarta acan ngali ka Cianjur ka Cipeuyeuh ka Ciranjang tanapi tos di Ciranjang keneh oge gaduh dosa ka euceu khusus nama pernah ngomongkeun euceu meureun sifat jelema mah kitu nya cenah bisi pun biang kalih almarhum pun bapak pernah ngobrolkeun euceu ngomongkeun goreng ka euceu teu kahaja tanapi dihaja tanapi sagala rupa pamugi kersa ngahapunten kana naon rupi dosa nu pernah dilakukan ku pun biang amin. Sami-sami ece ge bisi gaduh dosa ka pun biang simkuring atas nami ahli warisna mudah-mudahan sililubarkeun sehingga keluarga besar urang sararean geus ngantunkeun keluarga besar ti ece keluarga besar ti simkuring sehingga ngantunkeunana teu nyanak dosa tapi nyanak iman sareng Islam amin ya Allah ya Rabbal tah kitu ece beres. Orang mimitian ngajina ayeuna mah bismillahirrahmanirrahim. Simkuring teh di dieu diulang ku pangarsana Pak RW teh teu aya sanes kanggo dedel doa kaceparhan anu nembe beres di sepitan. Cek penyanyi dangdut mah nu make baju beureum tadi rada carang kaluhurna teh bajuna teh. Geus teu dikupluk tapi geus di tuh budak nu ingeteun tingali geus teu dikupluk geus dihelem. Berarti mana mah nerapkeun cek penyanyi dangdut. Alus teh panjang ingetan.
Urang doakeun heula ku Ece da simkuring teu afdol rek aji ceramahna dimulai lamun simkuring jeung Ece can ngadoakeun ka ieu Ece Farhan mudah-mudahan putrana Pak RW sing dijantenkeun murang kali nu soleh, sing murang kali nu getol ibadah, murang kali anu ngabakti ka kolotna, ngabakti ka negara jeung ka agamana. Turutan ku Ece sarereanya mudah-mudahan khusus ieu doa jang anu hajat ayeuna khusus jang Cep Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umrohu wa sahih jasadahu wa hassin hulukohu wa absih lisanahu wa ahsin sautahu liqiraatil Qur'an wal hadis bibarkati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun Ece inget abdi baheula 15 tahun baheula Ece moal pernah bisa ngabayangkeun bahwa abdi nu bakal calik di dieu, abdi nu bakal tatih di dieu ngangge acuk batik, ngangge sorban tuluy cumarios model kieu. Komo sepuh-sepuh simkuring, guru-guru simkuring nu apal kuring teu leutikna. Katelah abdi teh cenah pajarkeun teh gerewegan. Cicing tong seuri maneh. Tuh cek ningali katelah cek wae entang mah ogo bahkan rek disunatan teh rek embung cenah pajarkeun sieun paeh bener teu cek cek wae entang abg teh inget ieu teh sakali deui lamun Ece ditali ulur ieu waktu 15 tahun ka tukang 20 tahun ka tukang ayeuna yuswa simkuring teh 27 tahun menjelang 28 berarti saking simkuring aya di dieu teh dina usia 6 tahun sampai 7 tahun berarti lamun 20 tahun kapungker ditali ulur umur simkuring ka 7 tahun ku Ece dibayangkeun Ece bakal nyangka henteu bahwa ceramah poe ayeuna bakal simkuring nu gerewegan bakal nyangka ceramah anu bakal ceramahna teh nu baheula disunatan teh sieun pae ieu bukti jeung nandakeun ka Ece bahwa masa depan ulah sok diukur ku masa ayeuna urang ulah sok pesimis boga budak gerewegan da geuningan gerewegan teh jadi ajengan lain seuri Ece cicing ieu mah budak gerewegan di karungan atuh da kuring mah baheula rek kumaha. Oh, jika nanti budak kecil ngalaman di karungan iwati api. Jadi ngaran-ngaran orang hayang hirup sukses ulah sok pernah ngukur masa depan ku masa ayeuna. Loba jelema gelo, loba jelema stres sabab loba jelema ngukur masa depan ku masa ayeuna. Hutang motor 12 kali mayar deui teu boga duit ayeuna geus sieun ti ayeuna. Padahal buat teuing minggu hareup urang aya rezekina. Budak kurang baong ayeuna pesimis di ayeuna dicaret di ayeuna buat teuing supaya mah budak kurang teh sadar salaki urang ayeuna teu usaha museup wae ngadu hayang wae pesimis buat teuing supaya mah hayang teh paraeh kabeh eureun ngadu hayangna matak doakeun ku Ece atawa sahabat salaki gawe racun hayangna eta teh sabenerna mah dangukeun ngadu hayang lain kutoon teuing ku pamajikan diracun wah kutoon hayangna teh nyaho pamajikan dosa Ece jeung piwarang ustad kahartos teh nomor kahiji jadi Ece lamun ninggal simkuring ayeuna ditalik ulur ayeuna Ece tiasa sidakap bari balem nanggeui gado nangunnya ngupingkeun ceramah di simkuring bahkan cek paribasa nama dibayar ieu teh 20 tahun ka tukang mah dihina ku batur budak teh gerewegan teuing Ece cenah cenah mani ih amit-amit budak teh Allah ya Karim ternyata ulah pernah ngukur masa depan ku masa ayeuna boga budak rewel ayeuna boga budak baung ayeuna boga budak teu dijilbab ayeuna tenang sabar ibadah sugan wae supaya eta budak urang jadi budak anu bermanfaat jang agama negara jeung nusa jeung bangsa amin ya Allah ya Rabbal boga salaki ngadu hayang wae boga salaki nguseup wae udud wae dahar hayang ngeunah hayang dipalirek ku salaki ku pamajikan hayang diuruskeun kalakuan ngadu hayang wae udud wae Ece nya nguseup wae Ece main bola wae Ece hayang boga salaki kitu teh Ece minta cerai aya henteu atuh lain mah henteu ridho tapi dikukut salaki Ece mah kan ditanya hayang boga salaki kitu henteu ari Ece mah teu minta cerai atuh nyangor salaki Ece kitu lain Ece ulah pesimis sugan we isuk pagi teh masalah kieu teh buat teuing jadi getol Jumatan jadi getol salat sakali deui hirup ulah pernah ngukur masa depan ku masa ayeuna
Ayeuna urang teu boga isukan bisa jadi jelema beunghar. Ayeuna urang jelema teu bener berarti isukan bakal jadi jelema bener. Al insanu yudabbiru wallahu yuqaddiru. Jelema mah ngan saukur rencana, tapi Allah nu nangtukeun kana hasil jeung sagala rupana mah insya. Lamun urang rek ngabangun masjid, lamun urang rek ngabangun imah, lamun urang ge ulah leuwang, tenang we, bismillah mah penting ibadahna mantap. Naon sababna? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jalma nu takwa ka Allah mah bakal dibere jalan keluar tina setiap masalahna. Lamun urang boga masalah teu jalan keluarna wae, ciciri bahwa urang teh teu jadi jeung teu aku jadi jalma takwa ku Allah. Lain tah dengekeun. Mane mah ajengan ngomong keras tah kagigireun, dengekeun hayang baes. Tukang bios kabujuran musim goreng nonton bae datang di rumahnya ratu. Atuh aja dipindah ke hareup aja mah di rumahnya loba ngatur. Orang dia malah lieur. Tuluikeun tah. Hirup kudu optimis. Naon aja optimis teh sarojeng katimus henteu kira-kira. Kudu percaya diri bismillah. Sakali deui lamun urang boga masalah ulah mundur tenang. Sabab janji Allah cenah tina setiap permasalahan urang Allah nu bakal ngalungsurkeun jalan keluar ngan syarat takwa. Lamun urang boga masalah tuluy eueuh wae jalan keluar berarti dina diri urang teu takwa. Rumasa meureun takwa tapi ku Allah teu diaku katakwaanana eta nu jadi masalah. Rumasa cenah sok salat tapi na boga masalah teu anggeus wae meureun boa teuing salatna teu diaku ku Allah, teu ditarima ku Allah. Cenah da osok puasa Senin Kemis tapi nah masalah teh aya wae jalan keluarna meureun puasa Senin Kemisna teh nepi ka Allah. Jadi lamun hirup boga masalah, lamun hirup boga musibah, Allah ya Karim, asal aya takwa dina diri urang, aya iman dina diri urang pasti lungsur masalah. 5 bulan kamari abdi badami jeung pun bojo mah hayang kuliah S3 begitu beres kuliah S2. Cek pamajikan nya atuh Pak sae kedah kuliah S3. Minta tuh duit tante boga cek pemajikan panakan ngarah duit oge. Sedengkeun cek tadi gerek S3 teh kudu boga duit sabaraha 80 juta keceu. Kudu boga duit sabaraha 80. Jelema model kieu rumah tangga nage karek hayang nage boga imah kalaka kudu aya 80 juta jang usaha di mana? Bebeja euceuk ka Allah dawamkeun ngaos sholawat. Sholawatna sholawat wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina. Rek salat biasanya salawat Ibrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad atau rek salat barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Cek abdi kapun bojo baca 1000 balik kita sholawat. Lain ijazah lain amalan lain ilmu hikmah hadis ieu mah. Sing sajal mah nu maca sholawat sakali Kanjeng Rasul bakal diganti ku 10. Sing sajal mah nu maca sholawat 10 kali bakal diganti ku 100. Sing sajal mah nu maca sholawat 100 bakal diganti ku 1000. Sing sajal mah nu maca sholawat 1000 hayang naon manehna ku kami bakal dibejakeun jeung ditepikeun ka Allah. Lamun Kanjeng Rasul nu bebeja ka Allah saha nu bakal ngahalangan euceuk. Bacakeun mah sholawat 1000 balik kapun bojo sik simkuring. Nah Ustaz make jeung nita ka bojo da urang horeang bojo lila 1000 balik teh. Da urang mah pinter atuh secara euceuk. Urang mah hayang menang ya Allah nita ka pamajikan. Da dasar pemajikan ustad atuh euceuk bager teh juga euceuk bad negong bantangul. Darak-dak we bojo simkuring mah ngaos sholawat teh. Titahna 40 poe 40 peuting tiap bada isya samemeh sare. Alhamdulillah ngan 3 poe kuateuna naoge aja. Istri ustad komo istri tukang adu hayam atuh. Tapi nu luar biasa ternyata Allah teu ningali jumlah, Allah teu ningali bilangan euceuk saminggu tina. Sakali deui saminggu tina istri simkuring bojo simkuring beres ngaoskeun sholawat 1000 balik padahal teu nepi kana syarat kudu 40 peuting ngan saukur 3 peuting lungsur SMS simkuring nampi beasiswa tanpa syarat tanpa seleksi. Allah ya Karim dibere sabaraha euceuk 40 juta. Boga hutang sabaraha? Nya saatu boga hutang 20 juta dibere 40 juta. Hutang macam 100 juta, mikir eta mah. Gede-gede teh hutang. Hartos teh. Jadi lamun urang boga katakwaan bebeja ka Allah pasti aya jalan keluar. Boga sawah hayang payu bebeja ka Allah euceuk tong ka saha wae. Boga motor hayang dijual bebeja ka Allah, boga budak hayang tere payu bebeja ka Allah.
Da Allah nu bakal mere jodoh, Allah nu bakal bere segala rupa sehingga urang teh aya jalan keluarna. Sakali deui lamun urang dina masalah eueuh jalan keluar, berarti urang teu diaku katakwaanana ku Gusti Allah. Lamun urang boga masalah, sim kuring boga masalah hayang kuliah S3, ternyata aya jalan keluar. Lain sim kuring rumasa takwa, ngan sim kuring rumasa bebeja ka Allah. Gitu. Bade moal ngaji we serius ajengan tingali lelengutan kabeh rek kumaha orang dia lain teu bisa abdi ngaji serius kan lelengutan eceu model kieu timbulna teh ngewa we ka ustad geus ngaji kieu teh hanya kala mah datang ka pangajian teu rame nya lelengutannya lila rek balik era diuk panghareupna eta sok kitu da teh mata ngaji mah kudu bisa ke bodor atau bisa ngabodor mah ulah jadi mau balik cicing we nah teh sok jadi goreng aya antek balik ngaji teh hanya kal ka pangajian nya teu rame ustad teh nyarekan wae nyindiran wae salaki urang gitu aja nyakal rek balik atau lain balik mana ke daerah pangharepna eceu-eceu gitu. Sok aya nu nyawa ka Ustaz Dara? Ayo eceu teh. Mata menyebutkan ayatnya rumasa kana diri sorangan. Rumasa kasindiran malah. Padahal ajangan mah lain nyindiran nganepikeun mana nu bener mana nu sa. Urang aya dina pelebah nu salah rumasa we kasindiran. Ajengan geus gogorowokan, geus sholawatan di masjid eceu. Salatullah salamullah ajengan itu teh nunggu rutinan aja supaya datang ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ngeserak ajengan teh aja can datang kene meureun kudu diartikeun kudu digorowan tapi kan diartikeun ku ajengan teh bapak ibu perhatian ajengan sorangan poe ieu pangaosan lieu eueuh kene pegera-gera datangan sabab ieu kawajiban urang mah jonjang we ngajahitan popoean eceu ka era ajengan ngeserak bahkan anu ngeweun ka ajengan mah kan nembal eta oge aing nyaho tuh tingali beda eceu teh apal kan aya pangajiannya cenah kudu digorong-gorowana kudu salatan apa lagi di DGP yeung sapang sakatalarna jadwal mah ngan sakatalar jadwal teu datang mah saperna ngewa eta oge aing nyaho ceuk teh poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan leos ka imam manehna mah gerep sare tohon pisan kitu teh sabab urang mah kacindekan rasa ngewa ti heula kade eceu ulah ngewati heula sabab lamun ngewati heula cilaka kieu atuh beh kaharti ieu abdi eceu nepi ka zaman kakiwari nepi ka ayeuna tersep nu ngaranna kadu sabab cucukan duren tersep abdi nepi ka ayeuna eceu mah resep kadu jeung duren teh ceuk abdi kadu teh teu ngeunah ceuk eceu nu resep mah kadu teh ngeunah bahkan seungit angin-anginan ceuk abdi mah bau naha kaduna sarua irungna sarua nu dibere ku Allah rasana sarua tapi naha hasilna jadi beda kesimpulanana sabab abdi mah geus kaancikan rasa teresep ti heula tuluy dipaksakeun tuluy we ditanya ku batur kunaon Jang Ustad make jeung teresep kadu jawaban ceuk abdi teu ngeunah ditanya pernah ngasaan kadu can pernah jawabanana nah make jeung abdi bisa nyebutkeun teu ngeunah kadu padahal abdi can ngasaan kaduna tuluy ku eceu ditanya ka hiji deui resep kadu teu resep mangke jeung resep kadu da ngeunah pernah ngasaan atuh abdi masa minggu sakali sabulan sakali sok meuli jawabanna pertanyaanna mana nu bener cek anu resep atau cek anu teu resep kira-kira kadu teh rasana teh cek nu resep dan nu resep mah geus ngasaan nya nya abdi nyebutkeun kadu teu ngeunah teh naon sababna sabab geus kaancikan rasa ngewati heula jadi lamun abdi dibere kadu dipaksa dicekelan diuapkeun kaduna naon anu bakal terjadi ceuk utah lamun aja geus teresep ka ustad ti heula ku ustad dibere pembenaran ge utah ceuk mata ulah ngewati heula ka ustad teh ustad kita jakat nah eta mah hantar we kita jakat ustad teh ustad kita sodako lah kamu ustad teh hantam ini teh sodako pajarkeun hayang dibere sodako ustad teh padahal heueuh coba surba salah ustad kita salat kala ka dipoyok lah maneh mun kita salat keluarga lagi can paralek coba ceuk kala ka utah dibere bebeneran oge mata kirup mah ulah kancikan rasa ngewati heuh
kadar batur ngadu hayam ulang nyawa tieureun bae manehna mah salat oge sok ngadu hayam tuh rek nangkeun bae atuh ngadu hayam salat da kana raka moal mawa urang keun ngadu hayam unggul tong dicari nu ngadu hayamkeun bae meh rada lalaga surga tanang nu ngadu hayam dibela tong dicarek nu ngadu lumayan becenah kana neraka urang mah meh kosong sudah tong urang tong ngilu dibela teh teh mana tong lelengutan mana manusia teh dibayar ku Pak RW tenang Pak RW dibayar mah teh kumaha udah sare we lah dibayar mah ceklan RW na ceklan sama ge papea bodas teh kajawan ka ciri Pak RW teh di alus beres cacet dah nggak seger deh udah dulu kita ngaji masa 10 menit serius bodor 5 menit akaran cek abdi gitu seger ngeunut deui seurik deui hiji hirup kudu optimis sabab urang boga jamin nanti Allah bahwa setiap masalah urang bakal aya jalan keluar tulis sakali deui hirup ulah diukur ku masa ayeuna urang boga budak ayeuna bangor urang boga salaki teu bener boga pamajikan hese diatur meulian dasar wae nganjukan dasar wae keun bae ayeuna sukan doakeun isuk page mah jadi pamajikan anu soleha jadi salaki nu soleh jadi budak nu bener insyaallah sing optimis hirupna orang Ciluncan ayeuna teu meunang sate kadus teh isukan mah meunang jadi kades kadus teh insyaallah sing optimis tenang aya juru kampanye na ieu tenang sesiap mayar we hiji tah dua kecil dina urang berperilaku dina kahirupan kudu dicatat ku ece urang teh kudu sadar bahwa Islam turun ke alam dunia teh lain yang nyarek nu ngadu hayam bahwa Islam turun ke alam dunia teh lain yang nitah ece salat bahwa Islam turun ke alam dunia teh lain yang supaya ece make kerudung bapak make kopiah sabab Islam turun ke alam dunia teh geus ditegaskeun ku Kangjeng Rasul innama buistu li utammima makarimal akhlak Kangjeng Rasul diutus mawa Islam dina diri Kangjeng Rasul Kangjeng Rasul diutus nyandak Al-Qur'an sareng risalahna diutus teh kanggo nyandak kanggo nyampurnakeun akhlak urang teh geus boga papada boga akhlak ku Kangjeng Rasul disampurnakeun naon sababna sabab akhlak urang ieu bakal dipertanggungjawabkeun di akhirat jadi nu dipertanggungjawabkeun di akhirat lain salat nu dipertanggungjawabkeun lain kerudung tapi akhlak mengan peda salat jeung kerudung bagian tina akhlak beuki lieur euceut arti teh sakali deui Islam turun ke alam dunia lain jang narek anu ngadu hayam Islam turun ke alam dunia lain jang nita sholat tapi Islam turun ke alam dunia jang nyampurnakeun akhlak urang sewangan secara jelas Kangjeng Rasul nguningakeun innama buistu angin pastina kami diutus coba mun bahasa Indonesia nama sudah jelas pasti bahwa saya diturunkan ke dunia gitu sudah jelas pas pasti ece kanggo nyampurnakeun akhlak naon sababna sabab urang mah jelema beda jeung anjing anu paeh dijarian ngan saukur bilatungan jelema mah sabadana tina bilatungan teh bakal panggih jeung nu ngaranna balitungan lain perhitungan ibi teu nyambung teu bisa-bisa nu usuk basa si ibi mah teu alus atuh lamun kieu kalimatna jelema tina sabadana bilatungan bakal panggih jeung perhitungan teu lucu nu alus mah kieu sabadana bilatungan jelema bakal panggih jeung balitungan kitu eta mu balik bedana bisa undak usut basa da meunang ngapalkeun atuh ece lila tong kira abi bisa we ngapalkeun lila mah santrena ge 12 tahun aya bisa kieu teh sabab naon di mana-mana geus tepi kana pati ninggang kana mangsa saluyu jeung panuju saisi jeung pangabukti nyawa dipunut ku Gusti Nu Maha Suci mulang karobul jati maot ngaranna ari maot ngadodoho borosok di poho-poho datangna teu merenyaho ngageretak taya tempo taya berang taya peting taya raja taya kuring di mana ajal to sumping teu
aya basa anaking teu sugan ieu mah aya mah ustad tong ka maot henteu ece ieu mah tong ka maot juga ieu mah RT henteu maot we teu aya basa anaking jangkrik anu ngajengjek mata ngait kana hati gaang anu honcewang mata kreang sumureang manuk kuncuing manusa sing areling manuk cingkleng cinleten blos ka kolong bapa satar cing angguran manusa carari cing pageuh kancing cing saring set pageuh iket moal gedag keanginan moal as kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari ngadengka hese euceuk ngapalkeun kalimat kieu saminggu euceuk tah giga hareupeun pamajikan jiga nu gelo aya aku naon cicing satepi duiteun ieu teh cing atua teu ngilu mayar jeung ngilu protes sagala kaharti teh nu kitu resep teh nu kitu aja cing angguran manusia cara dicing pageuh kancing sing sariset pageuh iket moal gedag keanginan moal as kahujanan cadu mungkuk bari diuk haram dempak bari jawab atuh cing kompak sakali deui cing angguran manusia cara dicing saring cing pageuh kancing sing sariset pageuh iket moal gedag keanginan moal as kahujanan cadu mungkuk bari nyarande mane mah teu nyambung pisan bari diuk atuh cadu mungkuk bari nyarande teu irama pisan cadu mungkuk bari diuk kitu cadu mungkuk bari nyarande naon orang dia ngaji teu bisa nyanyi teu belul mane mah cing bener aja cing bantuan lame teu tunduh ieu soalna ngaji jam 11:30 lamun teu make kieu wah Pak Kadus ge kurang-kurang teu bari ngarokok mah ngalengut Pak Kadus kuring untung teu bari ngarokok ge tuh teu ngalengut untung dibari ceherang jeung kieu ge kade ieu bahankeun pantan ai kagok mah nu anyar berarti atuh kudu era we disindiran teh jadi poho deui sok bacing nyanyi heula cing bener cing carincing pageuh kancing cing saring set pageuh iket moal gedag keanginan moal as kahujanan cadu mungkuk bari haram dempak bari cing cang cing cangkel cakel gawe igel cicing dina tali agama Allah cicing dina akidah Islam naon sababna cicing dina akidah Islam tuh manuk cingkleng cindeteun malaikat Ijroil geus cindeteun rek nyabut nyawa urang di mana-mana geus tepi kana patiningan kana mangsa saluyu jeung panuju sarisi jeung pangabukti maut ngaranna los ka kolong bapa satar urang bakal diaploskeun ka kolong liang kubur asalna kasur tina kapuk diganti jadi kasur tina asalna urang diimahan gedong sigrong teu kadongdong istri demplon teu kabangkon anak incu jararongjon ngajual sawah jeung kebon jadi orang hirup nu rumah gagah orang hirup nu rumah bakal hirup salilana ternyata bakal maut ngaran moal sugan kieu da abdi mah ustad geulis moal teuing meureun malaikat Ijroil teh bakal rasa aya rasa asih ka abdi saing abdi moal maut dina ieu ari maneh nike jeung rumah moal maut oh eta mah lain ngadalang maneh mah kecepet panto aduh sagala jeung aya alok sagala tuluykeun tong resep keneh keun bae kasindiran ngadu hayam moal ambekeun eta keukeun kumaha apa cek abi kita kalakuan hiji-hijina sare oleh orang dieu teh wati ngadu hayam hungkul gorengna teh jadi poho deui maneh mah jadi sugan moal kieu meureun abdi mah ustad buat teuing geulis da abdi mah moal maot euceuk nu gareulis oge maot dikeun artilah oge geulis tetep maot komo euceuk nu goreng patut
goreng patut sote ayeuna baheula mada leuwih ti kieu leuwih ti kieu goreng baheula macan aya Kelly baheula macan aya Wardah can aya Tiung Joya baheula mah goreng patutna teh leuwih ti kieu untung payu oge ari lalaki mah ti baheula oge da angger teu make Kelly jadi hideung ti baheula angger hideung nepi ka ayeuna euceul mah ti baheula teh hideung ayeuna nah jadi barodas kieu tapi beuheungna mah angger hideung da teu di Kellyan ari beungeut bararodas make krim pemutih ari beuheungna hideung sukuna hideung rorombeheun kukuna paretot beungeut we bodas da make krim pemutih abdi mah meureun ustad moal maot cenah tadi nu geulis maot euceul anger nu geulis ge moal pilih-pilih moal suga nawar tadi abdi mah malikat geulisnya moal maotnya maot anger tadi pemuda hoyong kan nu geulis hayang teu manehna kudu kasep maneh mah modal kitu panon petot hayang nu geulisnya moal bisa jadi lamun urang hayang nu geulis urang lagi kudu ka lamun urang hayang meunangkeun pamajikan anu soleh urang lagi kudu lamun urang boga pamajikan hayang nu getol salat urang ge kudu getol ari budak hayang jadi jelema soleh ari urang bantangul pan gelo kacida da sabenerna mah daripada kawin kanu geulis mending kawin teh kanu goreng patut sabab kawin kanu geulis mah loba ka hariwang euceul erek ka masjid pamajikan sieun digoda ku batur erek gawe jauh pamajikan sieun di SMS ku batur sabab geulis mah teh pamuda mending kanu garopetkeun nu geulis mah jang ustad sabab ustad mah teu ka mana-mana moal gawe jauh jiga Mang Eben. Wah jeung ajak ngobrol wae atuh cici. Jiwa mararasaaneun ieu teh meureun ditepas ngajak ngobrol wae ieu teh di panggung wah. Mun aya TV mah geus era. Tuluy ke abdi mah ajengan boga pangkat RT RW tong boboro RT RW jenderal oge nu berbintang 5 mod tuh modal cenah budak caha eta tong boboro RT RW camat gubernur kepala desa jeung sagala rupa nu berbintang 5 oge angger mah maot tong boboro karek berbintang 5 Allah mah loba bintang na oge euceul di bintang tuh di langit euceul loba bintang. Da sabab lamun bintang 5 disebutna jenderal da lamun bintang 7 mah ubar lieur. Lamun aya nu nanya nah bintang 5 disebut jenderal sabab bintang 7 mah ubarna anu pahitna teh mereleo kacida moal aya budak ceurik kogoakan lamun dicekok ku bintang 7. Abdi mah boga pangkat beureun moal maot euceul Soeharto nu geus jadi presiden 32 tahun dilana disebutna ge jenderal Soeharto maot anger ngaranna. Moal aya jelema nu jago moal aya jelema saksi kabeh anu gagah model kitu bakal bisa bakal diperhitungkeun amal perbuatan kudu dipertanggungjawabkeun akhlak-akhlak anu ku urang geus dipilaku dipilampah di alam dunia. Urang hirup kudu bener teh lain naon sababna sabab urang bakal maot lamun akang jeung euceul moal maot teu naon hirup teh bener oge sabab urang hirup bakal maot maka urang kudu sabab kudu bakal dipertanggungjawabkeun amal-amalan nah kitu ajengan ngaruh gitu amal-amalan kantenan pisan euceul kantenan pisan aya menak jago presiden sagala rupa maot angger bakal dipertanggungjawabkeun amalanana buuk dihidang meleskeun lir mayang banyu golet ligar halis dijeler payekeun lir ibarat katumbiri ngabela-belaan make sifat euceul halis teh eueuh sifat make patlot nu budak euceul urut ujian eueuh patlot budak digenti ku mehong eueuh mehong make bujur kat tak ditaraje emaskeun ngabela-belaan nyeun baju ge make busa tak nate dah hayang gagah model kieu ieu teh make busa euceul ngaputna ge rada mahal kaina oge mahal sabab tina sutra pipi dikabeureum-beureumangkeun gado digenbol ndog sapotongkeun sabab sapotong deui dipacok hayang cangkeng digitek biolakeun bitis dijaki sajantungkeun sabab hayang gagah nu gagah model kieu ternyata bakal maot geus maot mah jadi parab bilatung jeung cacing euceul henteu salah lamun euceul maot saha nu bunga
anak mana-mana sedoraka deui kuring teu rumah sabungan kolot maot yey amit amit orang dia ya kudu dibenerkeun ya ilmu ya lamun aja maot sanu bunga anak kana warisan wae da kolot uing mah bager can maot ge geus dibagikeun hartana sing na eceu koret pedit nopet cap jahe da oh jawab saha nu kumaha lamun urang maot ustad deui geus buruk sangka ka ustadnya ustad mah mun urang maot mah hubunganna teh bilatung sabab bakal aya hakaneun manehna nah jeung kana jadi ka anak jeung ka ustad disakompet daunkeun pala babak kakak kitu da kudu eta mah teu kudu ih orang dieu ngarajina teh hartos ente di mana-mana orang maot saha nu bungah bilatung jeung cacing jadi urang gaya geulis ganteng cakep jag-jag hebat ieu teh ngan saukur jadi para bilatung saminggu urang diantepkeun deui yang kubur ditinggalkeun mulai bekah awak urang 2 minggu urang mulai keluar cai 3 minggu dah bekah ecek pitu tong ngalamun atuh meh teu reuas eceu nya deukeut sapeker eceu mah pang deukeutna lamun eceu boga panyakit jantung geus cilaka supaya teu nunutan urang shalawatan heula siap Ahmad ya habibi 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 salam salam alaika Ahmad ya habibi 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 salam salam alaika Ahmad ya habibi 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 salam habibi salam alaika henteunya eta betul bisa ngabohong-ngabohongnya saeutik atuh we. Kuring teh macet tempat tim shalawat ka dieu teh supaya bisa beakeun materi rek shalawatan teh terus kos Kang Haji Abi. Apa teh materi teh loba keneh can tetepikeun ningan. Tulikeun toh. Nepi ka mana dieu? Rek tulikeun geus pohan ca kumaha. Nepi ka para bila sabab sakali deui di mana-mana urang moal teh ngan saukur jadi para pilatung. Tuluy urang teh sabadana maot teh lamun geus saukur nepi ka maot mah mending aja nu jadi masalah mah bakal aya urang teh nu ngaranna yaumul ba'ats. Naon yaumul ba'ats teh nyaeta hari kebangkitan di mana setiap jelema urang sewang-sewang teh bakal diudangkeun deui di alam kubur kanggo mempertanggungjawabkeun tina amal-amalan nu urang dilakukeun. Sakali deui urang kudu hirup bener teh sabab urang rek maot jeung bakal maot jeung pasti maotna. Lamun saukur maot mending ieu mah urang bakal dihudangkeun deui tinu maot teh jeung moal pernah ngalaman maot deui nu ngaranna yaumul ba'ats hari kebangkitan.
dibangkitkeun deui, dihudangkeun deui, dihirupkeun deui di kuburan. Rek naon rek mempertanggungjawabkeun kana amal naon anu geus dipilampah ku urang sadaya. Setiap akhlak-akhlak nu urang dipilampah di alam dunia teh ternyata bakal jadi jaminan, bakal jadi patokan kumaha urang dihudangkeun di alam kubur. Aya jelema anu dihudangkeun di alam kubur teh punten begitu cing pecenghul di alam kuburna tak jadi jelema manehna ruas ningali red ka kiri eueuh leungeunnan, red ka katuhu eueuh panangana, ditingali ka handap sukuna geus eueuh Allah ya Karim. Dosa naon anu ku jelema ieu geus dipilampah? Ternyata dosa nu geus dipilampahna dosa gara-gara sok nyeri hate tatangga. Jadi naon anu kurang dilakukan di alam dunia teh nangtukeun bahwa urang teh kumaha engke dihudangkeun di alam kubur. Lamun urang sok nyeri hate tatangga, lamun urang sok ngomongkeun tatangga, lamun urang sok siri iri dengki hasud jeung kaniaya ka tatangga, siap-siap urang dihudangkeun di alam kubur teu aya pananganan jeung teu aya sampeanan. Berarti urang bakal gugulitikan hayang supaya urang nepi ka alam mahsyar ke di alam kubur. Naudzubillah summa naudzu. Siap itu eueuh dibangkitkeun di alam kubur dina kaayaan teu aya panangan jeung sampean siap teu? Berarti urang kudu ngajaga perasaan urang jeung tatangga. Bahkan keimanan orang kadang-kadang tadi aku bukan jeung Rasul, keimanan orang tadi aku ku Allah, lamun orang teu bisa rukun jeung tetangga. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Teu pati-pati manehna disebut iman, teu pati-pati manehna diaku imanna, lamun manehna teu bisa mika cinta tatanggana, teu bisa mika cinta dulurna, teu bisa mika cinta adina, teu bisa mika cinta babaturanana seperti manehna mencintai kana diri urang sorangan. Coba jelema anu sok nyeri hate jeung tatangga, jelema anu sok parasea jeung tatangga, jadi patokan ternyata dihudangkeun ti alam kuburna manehna bakal dina kaayaan eueuh leungeun jeung eueuh sukuan. Getol salat teu paduli, haji 2 kali teu paduli, ustad teu paduli, ari teu akur jeung tatangga mah siap maneh bakal dihudangkeun ti alam kubur eueuh leungeun jeung eueuh sukuan. Naudzubillah summa naudzu. Akurnya jeung tatangga nya batur tetangga meuli termos kurang nu ngagolak rek kumaha coba. Tetangga nganjuk motor anyar kurang nu ngebul. Pan kudu nama knalpot ngebul teh euceuk. Nah make jeung urang ngilu mikiran di mana nya si eta geus nganjuk motor deui, nu kamari ge di jabal geus nganjuk deui. Nah make jeung ngilu mikiran euceuk. Ulah ngilu pusing, ieu nu jadi masalah teu karasa dosa model kieu teh teu nyaho gara-gara urang ngomong kitu, gara-gara urang iri dengki, gara-gara urang parasea, gara-gara teu patanya 3 poe lilana. Urang siap-siap dibangunkeun, dihudangkeun ti alam kubur urang eueuh leungeun jeung eueuh sukuan. Naudzubillah summa naudzu. Aya oge nu kadua jelema dihudangkeun ti alam kubur teh sukuna aya 2 nana, leungeunna aya 2 nana. Ngan begitu madehna nyabak raraina reuas ka cida naon sababna biwirna geus rubah jadi biwir babi, cepilna geus rubah jadi cepil maneh kurang cepil 10 kali maneh babi nurutan atuh metunu tuluy gentong mayar mah benar banget tuluy kan ya. Aya jelema dihudangkeun ti alam kubur teh nu kadua sukuna aya leungeunna aya tapi reuas manehna amatan ka cida naon sababna nyabak nyabak lambeina biwirna reuas rubah jadi biwir cing kompak nu tukang jadi biwir nyabak panonna reuas ternyata rubah panonna teh asalna teh model kieu rubah jadi panon, ceulina oge dicabak rubah jadi ceuli, irungna oge dirubah jadi babi. Anu jadi pabalieu ngomong teh itu akibat bayaran kurang ya. Ternyata secara keseluruhan sirahna dirubah jadi sirah babi aja. Allah ya Karim, mastaka orang nu sakitu sae jeung hadekna nu kuuceul di kerudungan ku bapa di kopeahan ternyata dihudangkeun ti alam kubur dirubah jadi babi. Awakna angger sukuna aya tapi dirubah sirahna jadi sirah babi. Dosa naon anu ku jelema ieu geus dilakukeun? Ternyata manehna sok ninggalkeun kana salat 5 waktu. Zakat sok puasa ngiluan sabulan. Tapi punten jeung tatangga akur tapi punten di mana-mana manehna tara salat siap manehna bakal dihudangkeun di alam kubur dina kaayaan digenting eta sirah anu sakitu hebat, digenting eta mastaka anu sakitu campernik jeung luar biasa, digenting ku mastaka anu hina teu aya panghina-hinana di alam dunia iwal di bab
Geuleuh atuh orang dia teu make gerakan mah cicing malam mana mah. Urang mah geus ngomong sajam satangan nepi ka serat dibere cai herang oge daek. Jadi kade lamun urang nyaah kana diri urang kudu daek salat sabab lamun urang teu daek salat teh sarua jeung urang ngahinakeun kana diri sorangan. Silahkan Anda punya banyak amal, silahkan Anda punya banyak harta, tapi maaf sekali lagi jika Anda tidak pernah sholat dan Anda tidak mau sholat dan Anda berani meninggalkan sholat, ingat Allah akan menjaminnya bahwa Anda akan dibangunkan dari alam kubur dalam keadaan mempunyai kepala babi dan semua orang akan tahu bahwa ini adalah orang yang tidak pernah sholat. Hari ini kita bisa menutupi kebohongan. Mungkin hari ini tidak banyak orang yang berani kepada kita bahwa kita tidak pernah sholat, tapi suatu saat nanti di alam kubur kita akan ditertawakan jutaan manusia gara-gara kita tidak pernah melakukan sholat. Naudzubillah summa naudzubillah. Mending nu kahiji mending nu kadua. Mending nu kahiji mending nu kadua. Oh, berarti hari mung duana nama jeung tetangga kudu akur, sholat kudu dilakonan. Ulah ieu mah nu kahiji mung tapi jeung tetangga teu akur. Ari nu kadua mung tapi sholat teu daek. Ternyata akhlak urang, ternyata perilaku urang di alam dunia jadi patokan kumaha deui urang bakal dihirupkeun. Aya jelema teh nu katiluna dihirupkeun deui di alam kubur teh dina kaayaan beuteungna teh eceu bucitreuk. Cek ece teh nahanya salaki urang mah can maot ge beuteungna geus bucitreuk. Manehna mah usum lalaki teh baru citreuk, ece jiga nu haramil. Busuhan. Saha nu dosa salak. Ena mah loba lalaki teh nepi ka beubeur ge geus teu marahi, beubeur ge di logoran ayeuna mah kancing cetetna maruragan saletingna dol sabab naon? Beuteungna ngabadag. Eta teh akibat loba dahar samemesar. Tulikeun aya jelema teh anu sira naon perutna ngabadagan bucitreuk sakala luar biasa euceun naudzubillah ya Allah tuluy teu cukup nepi ka dinya beuteungna herang boncenang erek bitu aya kaluar tina beuteungna teh nolol sirah oray kaluaran kalajengking manehna ngarasakeun nyeri nu amat sangat naon sababna ternyata beuteung nu sakitu badagna di jerona aya oray eujeung kalajengkingan dosa naon anu kudu mah dipigawe ternyata jelema ieu sahila hirupna salat mah rajin puasa mah daek ngan saukur tara zakat da euceung mah osok cenah zakat fitrah lain zakat fitrah hungkul euceung da sabab aya oge nu ngaranna zakat mal di mana-mana euceung boga sawah penghasilanna geus leuwih ti 7 kintal catat ieu di mana-mana ece boga sawah nyawa penghasilan anak geus leuwih ti 7 kintal berarti ece wajib zakat. Kudu di zakatan sawah urang teh. Di mana-mana ece geus boga hutang leuwih ti 40 juta, hutang urang ge bahkan kudu di zakatan ece. Di mana-mana ece boga emas jeung perak geus leuwih tina 93,6 gram lamun emas, lamun perak tina 624 gram berarti kudu di zakat. Lamun ece geus boga duit leuwih ti 40 juta berarti kudu di zakat. Lamun urang teu di zakatan siap-siap najan ece getol ka majelis talim najan bapa getol salat jeung getol Jumatan siap ku Allah bakal dihudangkeun dina kaayaan beuteung bucitreuk pinuh ece ku oray jeung kalajengking. Naudzubillah summa naudzubillah. Ieu salah sahiji nasihat Kangjeng Rasul ka sahabat Kangjeng Rasul anu namina Muaz. Gila ya Allah. Ternyata akhlak urang di alam dunia teh nangtukeun nasib urang di akhir. Mata kurang teh kudu ngabenerkeun akhlak urang sewang-sewangan, mubalik kudu ngabenerkeun akhlakna, ustad kudu ngabenerkeun akhlakna, nu sok ngadu hayam kudu ngabenerkeun akhlakna, nu sok main PS kudu ngabenerkeun akhlakna, nu sok nganyuk daster kudu ngabenerkeun akhlakna. Sadayana oge kudu ngabenerkeun. Sabab akhlak jadi jaminan urang patokan hirup di alam. Geus sajam satengah Pak RW ieu teh lajeng kena tontong. Aduh karunya ece geus nanutan bari jeung geus nangkeptur geus nangunjar ece geus ti ih teh rasa mati ece kaburnya ece. Hirup teh meni kalau bapak penyakit teuing ece. Tulikeun tong. Aya anu kaopat ece dihudangkeun ti alam kubur teh. Biwirna teu kunanaon, laraina teu kunanaon, pananganna aya, beuteungna ge teu kunanaon sampeana aya ngan saukur keluar getih we jeung nanah ece. Tina lambeina teh.
tuluy we ngagolontor keluar getih jeung nana saha cenah ieu teh dosana jalma tukang dagang anu sok loba ngabohong dina dagangna. Hei dengukeun tukang kredit baju, hei dengekeun tukang kredit jaket, hei dengekeun tukang kredit celana, hei tukang dengekeun tukang kredit karpet, hei dengekeun anu baroga warung lamun sok ngabohong dina dagangna supaya hayang payu daganganana, maraneh bakal dihudangkeun ku Allah dina kaayaan kaluar getih jeung nana tuluy-tuluyan nepi ka lempang ka alam mahsyar. Sehingga batur bakal apaleun dosa naon anu kurang geus dipilampah di alam dunia, ternyata urang bakal dicap bahwa urang teh jelema tukang ngabohong dina tukang dagang. Ditawar ku batur, atuh tong 20.000 mendingan 15.000 we calanan ieu mah nya. Aduh punten teu ayaan kanggo abdina, padahal ti pasar baruna 10.000-an. Lamun nyebutkan model kitu siap-siap ku Allah bakal disiksa model kitu. Lamun ditawar ku batur tuluy urang ngabohong acan aya batian, padahal mah geus aya najan saperak oge, berarti urang geus ngabohong dina barang dagang. Siap-siap ku Allah bakal dihudangkeun. Naudzubillah summa naudzu. Kade ulah dicampuran ngabohong nu rek kreditkeun naon wae ge mangga ngan syarat ulah dicampuran ngabohong sing jujur opat tah euceuk mangkani salapan akhlak anu nentukeun kebangkitan urang di alam dunia. 5 deui ustad naon engke dilajengkeun lamun diulem deui sabab ieu geus sajam satengah sabab Pak RW dililakeun jeung dipanjangkeun oge mubalik mah nu penting mah amal sia teh amplop ih orang dia sok suudon wae kamu balik teh nu penting mah amal mau balik mah amplop nih kompak eta. Astagfirullah biwin meni tarik-tarik teuing nyebutkeun amplopna. Harewoskeun we kitu maka Pak RW teh kudu digorowo. Jadi mau balik mah nu penting mah amal maneh teh diamalkeun ku bapak ibu sarerea ku urang sarerea. Da percuma abdi 2 jam lamun nepi ka nu diamalkeun sok amalkeun. Sabaraha poin anu abdi geus didugikeun? 1 lobakeun syukur, 2 sempetkeun dina kegiatan urang maca sholawat, 3 sing optimis urang dina ngalakonan kahirupan sabab aya janji Allah nu bakal mere rezeki, aya janji Allah anu bakal mere sagala rupa ka urang sadaya. 5 urang ternyata dina anu ku abdi disampaikeun teh akhlak urang teh nentukeun kana kahirupan urang sewang-sewangan engke di alam kubur. Aya nu dibangkitkeun teh dina naon teh ceuk nomor kahiji teh ceuk dosa anu ka tetangga teh eueuh panangan jeung eueuh sampean eta mah dosana teh dosa naon parasea jeung tetangga. Nomor kadua dosana teh naon gara-gara euceuk dirubah jadi kepala babi teh. Tara salat dengekeun nu tara salat sia-sirah maneh bakal dirubah jadi babi. Nu katilu dosana teh dosa naon euceuk? Tara zakat bakal dirubah bakal kumaha euceuk? Beuteungna bakal melendung herang. Hei dengekeun nu tara zakat beuteung maneh bakal melendung dipinuhan ku ora jeung kalajengking. Nu kaopat dosa naon euceuk? Tukang dagang anu sok ngabohong bakal dihukumna kumaha ku Allah. Bakal keluar getih lamun utah getih mangan saukur sakali euceuk borolo getih ieu mah tuluy-tuluyan keluar getih jeung nana. Sehingga urang ngarasa hina sabab keluar barang hina tina diri urang sewang-sewangan. Karek opat kabehna aya salapan 5 deui lamun hayang anggeus ondang deui. Sabab abdi teh euceuk ieu teh isukan kudu ka Kuningan erek nganterkeun budak nu dilatih ku abdi juara pidato tingkat kabupaten erek lanjut ke tingkat provinsi. Lamun lulus di provinsi di Kuningan abdi bakal terbang ka Aceh nganterkeun ke tingkat nasional. Can minggu hareup abdi rek ka Papua eta ge lamun aya nu ngondang. Hari eueuh nu ngondang mah nya moal jadi berarti ka Papua na mah. Lain seuri euceuk da bener abdi mah teu ngabohong. Jadi abdi di tanaga diawet-awetkeun teh sabab minggu hareup erek ka Papua eta oge lamun aya hari eueuh nu ngondang mah cicing we di kapling euceuk rek naon ka Papua ka capek-capek. Da ku abdi dituluykeun ge geus hujan euceuk geus kolot mah beda jeung budak. Keur budak mah nyanyi ge lucu. 1 1 aku 2 2 aku 3 3 1 2 3 keur iraha eta teh keur budak ari geus kolot mah 1 1 aku nyeri huntu 2 2 aku sakit kepala 3 3 aku sakit dada 1 2 3 sagala karasa modar sia maneh. Sabab kitu geusan we ngajina nu penting mah diamal
siapkeun sakitu nu kapihatur insyaallah urang tepang deui lamun hayang tepang jeung simkuring ceuk tadi oge rek suping ka Cimareme ka Kapling ngiring pangaosan simkuring malam Jumat atanapi rek ngodang degeh empek siapkeun we bekal sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hapunten tina sagala kakirangan banyol jeung sagala rupana bongan ngondang ka orang nu deukeut da orang deukeut mah apal kana hade jeung gorengna hampura tina sagala rupina. Sakitu nu kapihatur wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.